Padahal wajib kan eta teh. Bisa we urang mah kabodak wanita ngaji. Indungna manongton. Bapana kitu deui kana jamaah teu beuki. Mun disamper pangajian alesan nyeri sampean. Teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan. Bener teh? Masjid musola coreng cangtung tung nama tiluan ge ejeng ti. Hiji kokol duaan berarti nu salatna. Subhanallah ya Rabbana. Maka wajib ngaji kana pengajian mingguan teh da Pak Ustad. Hoream ece teh ngaji kana mingguan teh. Hoream silaturahmi angkat ka masjid teh. Hoream datang jeung kiai teh. Kunaon sanebat hoream ece? Nya cenah datang ka harti cenah nerangkeunana. Eta teh Pak Ustad teh ece punten. Aya paribahasa bahasa Pasundan siga kieu. Ku ngaran-ngaran resep ka jelema sanajan ngaco ngomongna dae we ngadengekeunana terus teh da sabab resep teh gitu. Tapi lamun urang ijid geuleuh ka kiai boroning eta ngaji eceuk ningali sinal kiai lagi hayang ngabaledokeun urang terus kitu lara matak lain teu ngarti eceuna lain ustadna nu teu bisa ngajelaskeun. Da sabab ece dina hatena alaikum bimahabbatil ulama eueuh mika cinta ka para alimul ulama. Saur Kanjeng Nabi sing saja manu mika cinta ka para alimul ulama saur Kanjeng Nabi maka araranjeun teh sami sapertos mika cinta ka kami saur Kanjeng Nabi. Di mana anjeun mika cinta ka kami saur Kanjeng Nabi maka anjeun teh sami seperti mika mulia ka Gusti. Di mana anjeun ngamuliakeun ka Gusti Allah famawul jannah maka eta jalma bakal dibere fasilitas surga. Alhamdulillah. Luar biasa cek Kanjeng Rasul sana cek abi mohon da Pak Ustad da anger abi teh teu cenah Pak Ustad eta teh ngan anger teh ngarti da meureun ece nage ngaji nage nundutan ngaji nage. Benar gitu benar. Apa usah lebih mah tara nunutan ngan anggur eta ka harti atuh meureun kieu ece teh meureunan ngaji nage belang betong ngaji nage. Tah eta. Aya nu sok belang betong aya? Tah. Siga urang nonton Ikatan Cinta. Ari nonton episode sahiji hungkul apa? Nonton di episode 250